Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Amma ba'du. Al-hadir pengersa Syekhun Al-Mukarram, pengatur waktu, pembawa acara, nukusim kuring dipi hormat. Wabil khusus pengersa Syekhun Al-Mukarram, pimpinan ieu masjid, nukusim kuring dipi hormat. Oge jajaran para alimil ulama nu parantos nampak hadir dina ieu tempat, Kekantun Ibu Ustadah nu ngahaja di ulam keluarga masyarakat di nu bakal masihan tausiah agama ka urang sadayana nu kusim kuring dipihormat aparat pemerintahan desa, wabil khusus Bapak Kepala Desa nu kusim kuring dipihormat, jamaah pangaosan nu sami-sami hadir dina ieu waktos nu kusim kuring dipihormat. Tipayun manjatkan puji sareng syukur hakikiah kadat ilahi Robbi Azza wajal nu mana dina kasempatan anu mulia ieu walaupun diiring-iringan ku cuaca turuna hujan urang parantos tiasa diirodah ku Allah patepung lawung pamprok jonghok dina raraga miemut kana sasih diisrokeun sareng dimiridkeunana junjunan alam Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Langkung tipayun hapunten tina sagala rupi kalepatan, dosa ageng dosa alit nu patali sareng bapak-bapak kali ibu-ibu sadayana. Sawangsulna ti simkuring sija pisan ngahapunten ka sadaya nu sami hadir. Di zaman kapungkur hiji waktos Said Abdul Qadir Jailani disorot ku cahaya nu sumebar sehingga sabudeureun sakuriling bungking di eta tempat pinuh ku cahaya marakbak seperti kieu. Saparantos cahaya marakbak itu jol aya hiji makhluk gining katingalina mun jalma teh mah rupana kasep pakena gining soca cureuleuk rambut hideung seuri pikabitaeun mun di jelema sadugina eta makhluk dugi ka Syekh Abdul Qadir Jailani nyarita anu bahasana yeuh kaula pangeran maneh ngaku pangeran danget ieu pisan kaula ngabebaskeun pikeun anjeun migawe paharaman ceuk eta makhluk bebas anjeun migawe paharaman mabok zina judi, korupsi, maehan batur, silahkan keur anjeun. Ieu pangeran kaula. Pangeran Culudur.
nitah migawe paharaman. Satos kitu ku Said Abdul Qadir teh disentak mantog siah setan dauhan Said Abdul Qadir. Cahaya nu sakitu caangna di eta tempat poik jadi medem pinuh ku haseup. Bari setan ngajerit lumpat bari ngomong, salamet maneh Abdul Qadir, salamet maneh Abdul Qadir, salamet maneh Abdul Qadir. Kaula ngagoda kurekayasa seperti kieu geus 70 kaum anu ahli makrifat ka Gusti Allah beunang ku kaula digoda, tapi maneh Abdul Qadir teu beunang digoda. Santrina kaget, santri Said Abdul Qadir. Tumaros santrina ka Said Abdul Qadir, punten mama, katawisna eta nu datang setan tina lebah naon ka katarakna eta nu datang teh setan. Dawan Said Abdul Qadir, nu matak kaula bisa neguh bahwa eta setan tina omonganana bahasana bebas migawe haram. Manya pangeran ngabebaskeun haram. Oh, jeung santrina teh eta tidinya kapanggihna bahwa eta setan teh yen ngomongna teh bebas migawe paharama. Bisa dipaham ku santri anu cerdik, nu cerdas otakna. Oh, justru nu nitah haram teh setan meureun. Nu nitah mabok meureun saha teh? Setan. Ari nu nabokna anak buah setan. Abdi setan. Ngabdi nu mabok teh ka setan. Sabab di permukaan dunia teh abdi teh dua rupa, hiji abdi Allah, kadua abdi setan. Karena ngabdi disebut lagi ibadah ka setan ge kumaula. Mana dina Qur'ana surat Yasin, la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ulah ibadah anjeun, ulah kumaula anjeun ka setan, sabab setan teh musuh. Baingan Abu Bakar Siddiq, hancurna jelema teh ku genep perkara, ti antara nu genep perkara nyaho eta teh setan teh musuh, tapi paatoah nah kunaon make diwaro ongkoh musuh. Nu nitah judi saha atuh? Setan. Nu titah minuman arak saha? Setan. Nu judi jeung minuman arak berarti anak buah setan. Abdi setan. Dicaram ku Allah ngabdi kitu. Cek Allah ulah ibadah ka setan, ulah ibadah kumaula ka setan, kudu kasaha ngabdi wa ani buduni hada siratum mustaqim. Ka kami ibadah mah cek Allah. Hada siratum mustaqim, ibadah ka kami satu perjalanan anu bejejeg bener. Ibadah ka setan, kumaula ka setan berarti teu bener. Halo. Karasa ku urang geuningan loba kumaula ka setan. Pasea jeung tatangga anjuran setan. Pasea jeung pamajikan anjuran setan. Ngadekan wates nu batur ajuran setan. Maehan batur ieu anjuran ti setan. Ngomongkeun batur ajaran ti setan, masih rea dipigawe ajaran setan ku urang sarerea. Ieu setan kabur
disentak ku Syekh Abdul Qadir Jailani, cek Syekh Abdul Qadir mantog sia setan ini di tempat eta. Ini bari ngutruk ngomong salamet maneh Abdul Qadir. Kami ngagoda jelema ku perjalanan kieu geus 70 golongan ahli makrifat ka Allah beunang ku kami digoda. Ternyata Said Abdul Qadir teu beunang digoda ku eta setan. Mawi bapak-bapak, ibu-ibu termasuk simkuring pada khususnya, yuk urang diajar perang jeung setan. Di antara anjuran setan, setan ngadukung ka jelema jahat. Kumaha jelema jahat? Kadang-kadang neungelan batur didukung ku setan. Atawa jelema ngajak-ngajak kana kajahatan, mangka urang tong sok pimilueun kana kajahatan eta jelema. Jadi mencari teman anu paling gaya samemeh urang ngalengkah ngahiji jeung babaturan teh kudu dipikir heula. Ieu wajar henteu dihijian ku urang. Buat teuing ieu teh abdi setan anu dihijian ku urang teh. Kudirropik qoblatorik geura cokot ku anjeun pibatureun qoblatorik samemeh anjeun ngalengkah. Ngandung harti tegrakeun kawaspadaan sateu acana urang ngawujudkeun pergaulan. Kudu karena naon? Karena akibat pergaulan, bebas pergaulan bisa timbul perubahan akidah. Syekh Athaillah ngadawuh dina kitab Al-Hikam manawi telepat al-mar'u ala dini khalilihi. Agama jelema kadang-kadang osok milu kana pegangan kakasihna. Jelema kadang-kadang sok milu karena pegangan baturanana. Seorang santri ngahiji jeung koboy. Datang waktu maghrib koboy teu salat. Bisa jadi santri milu teu salat. Itu akibat pergaulan. Almar'u ala dini khalilihi. Jelema sok berpegang teguh karena cecekelan babaturanana. Mendingan lamun koboy kabawa ku santri, ya geus santri kabawa ku koboy. Cilaka luar biasa. Payandur man yukhalilu cek Allah, cek Syekh Athaillah, geura pikir ku maneh, geura tempo ku maneh saha anu wajar dihijian ku urang. Ketika urang bergaul jeung babaturan. Syekh Abdul Qadir masihan gambaran dina salasi keterangan tong tebih dina kitab Nasawil Ibad. Sayyid Abdul Qadir dina saena pergaulan itu peryogi ditingkatkan pergaulan anu hebat. Sangkan ulah timbul kakacauan di bidang pergaulan. Langkung sae di mana ret ningali saluhureun itu pigurueun. Bitu tina lisan urang, eta masih abah geus kolot, meureun ibadahna ge geus tekun tiba heula. Ret ningali budak nu leutik cek si Abdul Qadir kudu bisa nyarita kieu eta mah budak meureun can boga dosa teu cara simpuri. Ret ningali sasama urang itu pibatureun urang. Ketika di alam dunia geus tilu rupa digarap eta saluhureun pigurueun sahanapeun papatahaneun babaturan pibatureun rek di mana pergaulan timbul papaseaan. Moal mawi urang sadaya yuk tingkatkan pergaulan, ulah timbul kebebasan pergaulan tanpa sasaran, tanpa kontrol dina pikiran urang. Karena akibat pergaulan bisa jadi kehancuran. Karena di jalmi teh bisa jadi hancurna teh waena pergaulan. Di antara teh nasab memang sae tapi gaulna awon bisa janten awon. Waena kitu ieu Sayyid Abdul Qadir dina riwayatna yen Syekh Abdul Qadir Jailani anu teu beunang digoda ku setan. Mangka gambaran pikeun urang sadayana sajero urang hirup di alam dunia keur kumaha wae kade ulah beunang digoda
ku setan. Ulah kapancing ku jelema-jelema nu jahat nu ngawalo kana pelajaran-pelajaran setan. Allah ngadaudin Al-Qur'an wala tarkanu alal ladina dzalamu fatamassakumun nar. La tarkanu ulah rek ngahiji, la tarkanu ulah rek ngadukung, la tarkanu ulah rek leurejeungan, la tarkanu ulah rek kapancing ku jelema-jelema nu jararahat. Ketika anjeun kapancing ku jelema jahat, kenging ku saran-saran jelema jahat, patamassakumun nar, tunggu angka main badan anjeun bakal diletak ku seuneun neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Yuk sakali deui urang tingkatkeun pergaulan sangkan urang henteu beunang digoda ku setan. Rupina di simkuring kanggo ngisi acara tawasul ka Syekh Abdul Qadir Jailani mung sakitu dialek kecekap kirang langkungna hapunten disuhunkeun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Rasulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhus Sakolen, ya Qutbar Rubani, ya Ghuasa Somdani, ya Mahbubas Subhani, ya Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani agisna. Ya Jabaru, ya Qaharu, ya Dalbat si Sadid, holis hakona miman dola mana wa adana. Ya Jabaru, ya Qaharu, ya Dalbat si Sadid, holis hakona miman dola mana wa adana. Ya Jabaru, ya Qaharu, ya Dalbat si Sadid, holis hakona miman dola mana wa adana. Allahumma ij'alna minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim ibtiga amardotika bi fadlika wa manatika ya karim. Ya Rabbana kullu shay'in bi qudratika ala kulli shay'in ighfir lana kulla shay'in wa la tas'alna an shay'in wa la tuhasibna fi kulli shay'in wa atina kulla shay'in. Allahumma in kunta katabta asma'ana fi dewanil askiya famhuhu waktubna fi dewani syuhada wa in kunta katabta asma'ana fi dewani syuhada fasbitu fa innaka qulta fi kitabikal ajijil munajjal ala nabikal mursal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa subhanain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nasru minallah wa fatun qarim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Akhir kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.